Pancek santri mah nepi ka aya dina siirana oge. Tak kieu siirana teh cek santri mah. Nikmat dunya ayati lunu kaestu nyabak nyium tilu ngasupkeun si jalu cenah. Kita cek santri. Da masih kene cenah. Eta nu kalimat teh hikmahna ngarah genah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya Bu. Tuh ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun sing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing boga mamah muda. Satuju Pak. Asugan sieun salakina kawin deui mah. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' Ibrahim Hanifa. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Daramang atuh sadayana. Alhamdulillah mata kadi oge keur cager. Tari abdi mah ayeuna teh nuju kirang sehat. Mungkin bae eueuh nu nanya oge. Malahan mah kamari anyar keneh dipariksa ka dokter. Cek dokter abdi aya gangguan darah, biduana ti sadayana. Janten abdi teh kaluhur darah tinggi. Kahandap darah rendah. Mun ka pemuda darah muda, lamun ka aki-aki demam berdarah. Matak Bapak Kasto lamun abdi ceramahna hayang sumanget pemuda kaharepkeun ngarah cenghar mubaligoh teh. Apa datang jauh-jauh ti Bandung Barat ka dieu rek bari neangan sugan manggih nu herang. Eueuh rarumek geuning. Lain dia teh asa tepuguh tetempuan ningali aki-aki asa kolot ya teh. Seueur aki-aki di dia. Nini araya. Randa aya randa. Duda oge aya. Oh ngariung kabeh di dia. Alus Pak.
da urang ulah ngabeda-beda karena status rek randa rek duda komo karanda mah dan penting randa mah kudu ngeureuh ngaji eta si akang ngeunah ngeunah naonna mudah-mudahan sing berkah ieu riungan. Hadratil kiram wal mukhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah nu kusim abdi dipika hormat, guru-guru urang, para ajengan, para kiai, urang doakeun mudah-mudahan marantena sing sarehat. Nyaraah henteu ka kiai, ibu nyaah ka kiai, nyaahna nyaah naon? Resep ka kiai resep, resepna resep naon eta teh? Da biasana mah Pak lamun abdi naros ka jamaah ibu resep ka kiai resep ning nais, resepna resep naon? Resep nitah. Sami di dia siga kitu. Tahlilan ka kiai nujuh bulan. Tah kompak ibu-ibu mah aya soraan. Ngan ieu bapak-bapana culak cileuk nyora henteu. Mun daek maot maot atuh. Lain meni eueuh pisan kahayang ditingali teh. Sok nu teu nyora didoakeun ku abdi mah di imah sing nyanyi sorangan. Matak mending di dieu babarengan. Sakali deui sing kompak. Tahlilan ka kiai nujuh bulan kazurupan kamaotan nyolatan mayit ngadoakeun mayit ngagotong mayit astagfirullahaladzim diborong di dieu mah ku kiai tehnya atau aya nu maot teh jadi proyek yang kiai. Allah ya karim punten Bu samemeh urang digubrakeun ke alam dunia tapi kan ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT urusan lain jeung RW lain jeung kepala desa tapi jeung kia mangkaning kiai zaman ayeuna hese gantina leres teu matak doakeun para kiai para ajengan guru-guru urang mudah-mudahan sing sarehat sing paranjang yuswana. Oke, mudah-mudahan masing tambih-tambih barokah ilmuna. Kusim abdi dipika hormat aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, arayah henteu? Ari RT aya? Nu mana Pak RT? Pak RW na aya? Cik ibu jawab sing jujur bari tarik osok urang dia ngadoakeun RT osok ngadoakeun RW alus jujur karunya teuing Pak RT Pak RW tara didoakeun ku rakyat teh mangkaning kamari-kamari di urang keur usum BLT jeung bansos nu teu kabagian pan nyalahkeunna ka Pak RT leres teh majarkeun teh lah RT nu dibikeun bansos nu wauh we hungkul aya di dieu nu sok kitu ka RT sami para pemimpin capek jadi pemimpin teh jadi kudu didoakeun mudah-mudahan sing sarehat oge sing tiasa janten pemimpin anu adil amin ya Allah ya Rabbal nu kusim abdi dipika hormat sahibul hajat sakulawargi kersana Bapak Kasto sinareng Ibu Tati dan juga Ujang Selo Ananda Selo anu atos dihitana atos anu parantos ngalaksanakeun syariat Islam nyaeta dihitan teh urang doakeun mudah-mudahan sahibul hajat sakulawargi kalih Ananda Selo Adrian mudah-mudahan masing paranjang yuswana amin masing sarehat jasmani rohani na masing jalembar milik rizkina ge mudah-mudahan ieu murang kalih anu nembe di khitan teh masing dijantenkeun murang kalih anu soleh amin ya Allah ya Rabbal antailap nu kusim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gararaya ibu-ibu anu lalucu dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu
Udah biasa pari ibu-ibu mah dina pangajian teh sok jempling we caricing, tapi dahareun beak. Biasana ieu mah di abdi di Bandung Barat. Ari di dia. Sampai di ditu ge ti dieu heula lolobana. Urang munajat ka Gusti, mudah-mudahan ieu riungan sing jadi wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa, amin. Anu mahabbah ka para alimin ulama, oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Di momentum sabada lebaran ieu abdi nyanggakeun taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna minal aidin wal faizin, amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan berkahna pangaosan tos Idul Fitri urang sadayana masing disarehatkeun, masing dihalampura dosana, saling maaf memaafkan. Nah, alhamdulillah daraek sumping kana pangaosan Pak. Sabab di mana ada suatu perkumpulan yang di tempat itu dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan solawat, kemudian ada pengajian, maka berkumpul malaikat di tempat ini akan mencabut dosa kita semua. Di mana Neng Nais dicabut nak? Di dia tah. Naon nu kieu di dia namina? Naon aja namina? Tak pundak. Mata kening sok aya jamaah pengajian anu keur ngaji teh tungkul we kieu. Sok aya henteu. Eta teh keur dicabut dosana. Lamun lila tungkulna berarti loba dosana teh. Ngan lamun tecengkat keneh berarti sare nu kitu mah. Aya di dieu sok kitu. Nu belah mana diukna. Tak kedah baru ngah daek sumping kana pangawasan teh. Sebab saur Kanjeng Nabi, manil taqala liyanta'allama ilman gufiranahu qabla ayyahtuwa, sing saha jalma anu lempang indit ngaji syalalalalala atuh kitu ngahulang wae. Oh si Oce mah aya anu ngaliwat ngilu kieu kabeh. Fokus ka dieu ninggalna ka dieu. Bade mantosan moal. Ada sorangan mah capek. Bantuan tembalan kieu tah syalalalalala kitu sia. Tiasa henteu. Pak sing kompak Pak tiasa. Sakali deui. Sing saha jalma anu lempang indit ngaji. Eta kompak kening bapak-bapak teh. Terus ke dihampura dosa dina samemeh lempangna. Tak amin eta mah. Ya panu kadua mah ibarat ngadua sing dihampura dosa. Karek terang abdi mah ternyata di dia lamun aya nu ngadua dijawabna teh syalalalalala. Kade asing akur nu kadua mah amin. Pak nu kadua mah amin. Jadi kudu balikan deui. Sing saha jalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna. Tak kitu kompak. Bapak garaduh dosa Pak. Ibu garaduh dosa. Kasalaki garaduh dosa. Rek dibawa maut moal. Rek dikamanakeun atuh. Jadi sakali deui ibu garaduh dosa kasalaki. Rek dibawa maut moal. Rek dikamanakeun. Oh berarti ibu mah sok menta hampura unggal poe kasalaki teh nya.
euy. Ari menta hamburana sok iraha atuh. Oh ibu-ibu orang dia mah geus yakin kitu mau teh bulan Syawal. Eta menta hampura nungguan lebaran. Mohon maaf Pak, sadayana jalmi anu hirup di alam dunia pasti ngagaduhan dos. Rek nu leutik, rek nu gede, nu karasa, nu teu karasa, rek nu dihaja atawa teu dihaja, leres teu? Keun ayeuna mah urang nyarita heula sakedak. Uyos nyarita heula. Moal nyarekan ka abdi. Moal baeud moal megat di jalan. Moal ngomongkeun. Moal dibahanan. Ada ieu mah etang-etang syiar Pak. Ieu mah sanes ngaos mah kedah aya hanca mingonan sasihan eta ngaos. Ieu mah syiar, ari syiar siga vitamin, ari vitamin kudu amis ngarah raresepeun. Betul? Urang nyarita heula sakedap. Baheula Pak aya jalmi namina teh Nasuha. Saha cenah? Sing akur atuh jeung leungeun. Teu yos ieu ngaos di kieu-kieu yos. Da zaman ayeuna mah lamun ngaji teu dikieukeun aya ku ayana dina pangajian sok narundutan. Betul Bu? Ta ieu nasuha teh mohon maaf Pak, gaduh akhlak, gaduh sifat, goreng patut. Karesepna si nasuha teh sok pulang paling. Naon cenah? Di antarana nu sok dipaling ku nasuha teh nyaeta sabang saning boeh. Terang boeh urang dia. Boeh teh kain kapan. Tah hiji kali waktu aya kiai ngantunkeun wafat. Barudakna teh hariwang ceuk sieun boeh bapana dipaling ku nasuha. Nu akhirna didatangan imah nasuha teh ku barudak kiai. Ceuk eta budak kiai. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Punten Mang Nasuha, ari Mang Nasuha masih kene sok maling boeh? Nya masih atuh jang. Tas sok dikamanakeun tah teh boehna Mang? Ah Mang mah sok diical we, lumayan menang 200.000. Kieu atuh Mang ayeuna mah boeh nu Bapak abdi tong dipalingnya. Ayeuna we digantian artosna digantian acisna tah nyanggakeun 200.000 dina jero amplop. Baralik we budak kiai teh. Tetapi ibu apa yang terjadi ningang dibuka amplopna ternyata isina teh ngankur 180.000. Kuduna sabaraha? 200, ieu kalahkah 180. Atuh nasuha teh kang ngadat ambekeun dendam. Da amplopna kurang, matak pelajaran kanggo urang dieu lamun ngamplop ulah kurang. Sabab urusanana ejeng boeh. Si nasuha lain abdi. Da abdi mah sumpahna ge teu butuh kana amplop. Iya lamun beres ceramah aya nu masian amplop dina mobil di jalan da dipijeun amplopna. Teh singkat cerita Bu, digali kuburan kiai teh ku nasuha da ambek teh amplopna kur. Barang digali nasuha ruas kacidak luar biasa. Milari di jero kubur kang aya seuneu ngagugudag boehna kaduruk bahkan jasadna buntung. Mangkaning kiai. Teras nasuha ngarewas kana cepil nasi mayit. Cek nasuha punten Kang ajengan pamitiasa mah peuting isukan wartosan ka abdi naon ieu teh sababna make kieu. Pan salira teh kiai, salira teh ajengan. Datang we arwahna teh ka si nasuha peuting-peuting jam 12. Cek eta arwah nasuha lamun kudu dibejakeun mah baheula akang teh uleman ngaji ka daerah anu beres ngaji tuluy parasmanan kabeneran dagingna teh nya ipis nya liat
teuing di dieu mah da acan parasmanana oge ngan kade ieu mah ka tukang masak lamun ngasakan daging omat lajakna kudu diparun. Kamari abdi ceramah di Garut nyiuk 2 bukur jurig lajak kabeh. Jeung eta panitia teh kan kalah nanya, nah neng nais teu dituang cik abdi teh naha teh hakan ku akang. Heuda lajak eta mah. Teuing di dieu Bapak Kasto diparun henteu lajakna. Bisa nipu kamu balik. Tecek eta arwah nasuha dagingna tehnya ipis nya liat. Aya nu nyelapna huntu akang. Kaluman nyolekatkeun pager batur saeutik. Teu bebeja heula teu menta halalna kieu siksaanna teh nasuha. Bayangkeun Bu, mangkaningan kur nyolekatkeun pager kai nu batur saeutik teu bebeja heula kitu siksaanana komo nu sok maling awi. Leres da? Jadi pasti sadayana nu haladir di dieu ngagaduhan dosa rek leutik rek gede. Matak mudah-mudahan ieu riungan sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Aku naon teh diaminan. Kalah olok. Kieu tak aminah sarwakeun ce. Aminah samikeun dia mau balik teh kudu sarua kieu sing kompak. Amin. Siap? Sing tariku siap? Nah, kudu akur sakali deui. Mudah-mudahan Pak ieu riungan sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Nah, kunaon jadi ruksak kitu? Geus atuh ngapa tong dituluykeun moal pi benereun. Anu penting masing di halampura we dosana. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah Bapak Kasto, Ibu Tati, abdi bungah kacida luar biasa milari kekompakan para jamaah anu sakieu seueurna. Sok sanaos parantos sonten, sok sanaos parantos mendung cuacana, tapi kompak haladir kana ieu tempat. Hapunten anu kasuhun kedahna abdi tadi dongkap teh ba'da duhur, namung tadi acara heula di Jemasih naon tadi teh sami di Brebes keneh kalah nyasar tebih deui janten ayeuna nembe dugi teh ba'da asar ka dieu hapunten. Tapi alhamdulillah jamaah masih keneh rempeg, berarti di dieu mah sadayana karompak alhamdulillah. Padahal nunamina kana pangajian Pak, nunamina kana ibadah di mana-mana sami akur berat. Teu cara nonton wayang, teu cara nonton dangdut, teu cara nonton TV. Dina pangajian mah satengah jam meuni asal lila teu daek cicing. Nah ningali televisi 2 jam masih keneh anteng, leres teu? Kana ibadah mah salat berat, ngaji ge puasa ge sodakoh ge dikir oge berat. Matak pantas ulama berani berpendapat dina kitabna al-ibadatu la yaqilu ma'naha. Nungaran ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir, dibolak-balik, dipapai, dirasa-rasa munggu hawana cawerang. Abong karena mau balik na leutik eta teh. Sok ibu reuas henteu ningali abdi. Reuas cenah Neng Nais da sugan teh Neng Nais teh jangkung gede bari geulis. Ari pucung hul nu datang sagede leunca. Teu naon nu balik na ali teu naon. Sing kompak atuh sakali deui.
Nu ngaranna ibadah teh moal kaharti, lamun dipikir-pikir, dibolak-balik, dipapai, dirasa-rasa, munggu hawanap. Geus karunya eta cek si Abah susu. Allah karim. Naon cenah ayeuna buktina neng nai hawana kana ngaji teh berat, hawana kana ibadah teh hese. Tuh tingali Pak, ketika suara adzan maghrib berkumandang di mana-mana, eta tingkah nu jadi indung kan nu jadi budak rupa-rupa. Nu nyiwit aya anu nakol, anu najong, nu ngabanjur aya. Alasan namanya kanu jadi budak, ngarah budak ngaji. Atuh budak teh angkat ngeungkeuy ngabandalet. Di masjid aya, di madrasah aya, di kobong, di pasantren, di imah ustad aya budak ngararaji. Tapi realita bukti menjawab indung nama balik deui ka tengah imah, gep nyekelan remote, cetrek nyetrekeun tip. Aya di dia ibu-ibu nu kitu nu make tiung kumaha. Cik abdi bade naroseula, ibu haroyong gaduh murang kalih anu soleh, bapak hoyong gaduh murang kalih anu soleh. Kade ulah ari kabudak nitah ngaji, ari indung bapana henteu. Ya dangukeun ce, ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan, betul? Ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kali anu soleh teu cukup ngadua Rabbi habli minas solihin, rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul mah moal cukup atuh. Tapi kudu dituturusan, tegasna mah kudu dicontohan kusaha, ku indung bapakna. Da kulieurna zaman ayeuna mah Bu, nalika ngong adan di masjid cek si bapak ka budakna, jang kadenge geus adan juga ka masjid. Aya nu sok kitu. Ada salah eta teh. Kudu namah kieu, ujang ka kuping tos adan, hayu urang ka masjid. Beda henteu? Beda. Tadi mah juk ieu mah hayu. Tadi mah nitah, ieu mah dibarengan. Ibu ge sami ulah ari ka budak, neng yeuh tutupan oratnya, make baju muslimah, make kerudung syar'i, ari oce bubudugulan. Da punten Pak, ayeuna mah awewe teh ari kerudung telesot, ari rok moroso. Leres teh? Ngan alhamdulillah di dieu mah ibu-ibu ngaranggo tiung sadayana. Alhamdulillah. Di dieu mah Bu, di dieu mah Pak, di dieu mah di dieu ngan teuing geus di dieu mah apa dibalangkeun tiungna teh hareud ararat bayeng danais mah apal nu sok make tiung jeung nutara make tiung hek make ayeuna kaciri nyararengsol tong diomekeun jadi kanyahoan antepkeun we sida nyengsol. Jadi punten Bu Pak, contohan budak teh anu sae ngadidik budak zaman ayeuna lain make huak haok, lain make kuplak kaplok, tapi kudu make akhlakul karimah, akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Ngarali ageng hujan. Teu ieu tenda kosong keneh. Dah lebet. Teraskan Bu, teraskan.
Jadi kade kudu make contoh, make akhlak karimah. Atuh kali-kali cek bapak ka budak teh jang. Sok ayeuna mah urang diajar huruf hijaiyah jeung bapak. Mangga Pak cek budakna. Tau jang anu kieu teh ngaranna alif. Alif teh sakur-sakur anu nangtung eta ngaranna alif. Atuh budakna keur sakola nyekelan patlot eta teh kaluar ti imah ningali tihang listrik eta oge ngan kade ieu mah omat bapak hudang subuh teh ulah kaberangan. Ieu mah sare tiluan bapana indungna budakna di tengah satengah tilu budakna hudang ngahudangkeun indungna mah tingali itu di jero samping si bapak aya alif. Tapi segitu jadi bapak hudang subuhna ulah kaberang sok didik murang kali teh lamun ibu jeung bapak berhasil ngadidik budak nepi ka bisa jampe salat nepi ka bisa bacaan Quran nu bener maka eta jadi amal jariah kanggo indung bapakna. Untung henteu untung matak ti ayeuna mah didik murang kali teh sing leres. Alhamdulillah bapak kasto ibu tati parantos ngadidik murang kalihna ujang selo nyaeta ngalaksanakeun syariat Islam anu namina di khitan teh. Pan paribasa di urang mah khitan teh sok disebat sunatan leres teh. Padahal dina pelaksanaan nama khitan teh jadi wajib. Sabab al khitanu syartun li sihatis shalah. Khitan teh jadi syarat kana sahna salat. Memang asal hukum nama khitan teh sunnah. Tapi karena jadi syarat karena sahna salat maka khitan teh hukumna jadi wajib. Tayuna neng nais naon sih hikmahna ngalaksanakeun khitan teh? Tadi antawis hikmah ngalaksanakeun khitan teh aya 5. Nu kahiji li ta'abbud pikeun ibadah. Naon cenah? Ibadah. Sabab sakur-sakur perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah maka eta bernilai jadi ibadah. Hitan teh kalebetkeun kana ibadah ngan ibadahna teh anu nyeri cenah. Matak abdi bade naros ieu ka bapak-bapak leres Pak hitan teh nyeri. Leres? Naon buktina? Atuh lamun dihitan nikmat mah meureun bapak kasto ge katagihan. Leres teh? Ieu ngabuktikeun hitan teh ibadah nu nyeri teu aya nu hoyongeun deui karapokeun kana hitan mah. Eta nu kahiji. Urang regedegkeun we lah nya ngaosna bilih kabujang sonten. Nu kadua hikmahna di hitan teh naon? Li ajli sihah supaya ngarah sehat. Tabade ngalih cenah ceramahna kapalih ditu. Sok mangga tiasa caralik deh. Teraskeun ya teh. Sanes ieu ngalih ka dieu siga nu diulang tahun ke. Tinggal nyanyi selamat ulang tahun. Dugi ka naon bieu? Hikmahna dihitan nu kadua nyaeta li ajli sihah supaya ngarah sehat. Sabab lamun teu acan dihitan khawatir aya najis nu nyangklung di jero kulit nu acan diteuk-teuk. Matak janten panyawat. Jadi zaman ayeuna mah nu dihitan teh lain agama Islam hungkul. Hujan ageung. Alhamdulillah hujan barokah. Zaman ayeuna nu dihitan sanes Islam hungkul tapi agama-agama anu sejen oge dianjurkan ngalaksanakeun hitan karena ngarah sehat. Ta eta hikmah anu kadua. Nu katilu hikmahna dihitan teh li ijalatin najasah supaya ngaleungitkeun najis.
tadi teh lamun teu acan dihitan aya najis nu nyangklung di jero kulit nu teu acan diteuk-teuk. Matak saur ulama fikih nu apik mah budak lalaki nu teu acan dihitan ulah waka dicacanda ka masjid. Bisi di imahna pang pipis tah nu diwasuh luar hungkul teu kaluar sadayana najisna. Eta nu katilu. Nu kaopat salajengna hikmah ngalaksanakeun hitan teh lil kabiroh supaya ngarah gede. Ta ibu kira-kira resep nu leutik resep nu gede. Udara resep kan nu gede mah. Eta hikmah nu kaopat teh ngarah gede. Nu kalimana terakhir hikmah dihitan teh li ajli ladah supaya ngarah genah nalika dihubungkeun jeung hubunganana. Tangke eta mah karasana lamun tos nikah. Abdi bade naros ieu kanu tos narikah. Da abdi mah acan ngasaan. Bilih aya nu naros eta neng nais teh tos nikah teu acan nembe 20 tahun. Matak bilih urang dieu aya nu hoyong gaduh minantu santri. Aya nu hoyong gaduh minantu nu masantren, mangga tiasa daftar ka SIM abdi ayeuna. Ngan punten 1000 kali punten SIM abdi moal narima aki-aki. Bisi aya aki-aki rek ngilu daftar teu harayang teuing ka aki-aki mah. Ibu dinaros kanu tos narikah leres bu genaheun leres. Apan cek santri mah nepi ka aya dina siirana oge. Tak kieu siirana teh cek santri mah nikmat dunya ayati lunu ka estu nyabak nyium tilu ngasupkeun si jalu cenah. Kita cek santri. Da masih kene cenah. Eta nu kalima teh hikmahna ngarah genah nalika dihubungkeun jeung hubunganana nyaeta anu halal. Eta 5 hikmah ngalaksanakeun khitan. Tadoakeun sakali deui mudah-mudahan ujang selo anu nembe dihitan sing dijantenkeun murang kalih anu soleh. Tapi omat Bapak Casto Ibu Tati teu kengeng ngarasa cekap nepi ka dieu ngadidik murang kalih teh teu kengeng ngarasa puas nepi ka ayeuna ngadidik ujang selo sabab masih kene panjang perjalanan dina ngurus murang kalih. Seueur kewajiban orang tua anu kedah dilaksanakeun ka budak. Di antawisna kewajiban sepuh kanu jadi budak teh nyaeta wajib ngabiayaan. Betul gak? Awios abdi ceramahna bari tatih. Awios tatih pak. Aya lampu, dadaunan, samaruk abdi domba gitu. Hiasan. Hikmahna tadi kewajiban sepuh kanu janten murang kalih nu kahiji nyaeta ngabiayaan. Tong boroning ayeuna geus ngajaran tul siga kieu budak teh. Ti mimiti dikandung oge tos jadi biayaan. Teh biasana ibu-ibu nu hamil pamit tos 4 bulan ngayakeun syukuran 4 bulanan. Biayaaneun henteu? Biayaaneun. 7 bulanan biayaaneun henteu? Biayaaneun. Lain saukur biayaaneun ibu-ibu nu keur hamil mah tapi perjuanganna luar biasa diuji nalika hamil jeung ngalahirkeun leres teu? Hamil pak ripuh 8 bulan dibawa ka mamana teu pernah di PHP-keun. Sugan ibu keur hamil teh ka tatangga ece cik me HP hamil 2 jam rek balanja heula ka pasar. Cuk tatangga teh sok we sampaikeun dina pager. Ya hamil siga anduk disampaikan teu bisa, istri mah ditanggung sendiri. Ibu Tati mengandung 9 bulan ayeuna pecah air ketuban dibawa ku Bapak Casto teh ka bidan.
Cek bidan sok ibu geura naik kana kasur nyamuhun da kana kenteng mah luhur teuing. Eta nu hamil teterekelan. Cek bidan sok ibu tati geura heujeunkeun. Ibu tati ngaheujeun satakar kebek ngalahirkeun ujang selo teh. Cek bidan ayo bu terus heujeunkeun itu sudah mulai kelihatan rambutnya padahal rambut ibu tati keneh. Allah karim, luar biasa perjuangan seorang ibu nalika ngalahirkeun taruhana nyawa, betul gak? Coba ibu jawab sing kompak. Saking setiana salaki ibu nalika ibu ngaheujeun ngalahirkeun budak, salaki ngilu ngaheujeun henteu. Sugan di dieu mah bapak-bapak ngilu ngahareujeun, ibu borojol budak salaki borojol tai. Rarek naon deui nu kaluar atuh. Jadi luar biasa ngalahirkeun biayaaneun pertaruhan seorang ibu luar biasa taruhana nyawa. Matak untuk mengistimewakan seorang ibu mah nepi ka dijieun oge dina laguna. Yos ngalagu yos. Nu apal bantuan. Nu teu apal pura-pura apal we. Siap bu ngalagu siap ya. Ibu kaulah wanita yang tah arapal kan ya. Di bapak-bapana arapal henteu. Atuh bapak-bapana culak cileuk olohok teu nyora. Ari di dia tos biasa bapak-bapak laleuleus siga kieu. Hah, tos biasa. Ari di imah salaki ibu osok laleuleus siga kitu. Ieu lamun ibu ningali salaki di imah leuleus wae berarti eta teh cirina kurang vitamin. Talamun salaki kurang vitamin, ibu kudu sering di imah teh salaki kudu dibere sumanget. Ujug-ujug kana susu. Ya beki sore beki ka itu ka dieu. Atak masing kompak ulah leuleus sakali deui. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi eta mengandung lagi sabariji budakna. Luar biasa pak. Matak sing nyaraah ka ibu teh, sing nyaraah ka istri teh, sabab perjuangan seorang istri luar biasa. Tabudak dikandung biayaaneun, dilahirkan biayaaneun, ayeuna dihitan biayaaneun, nepi ka engke ditikahkeun budak teh masih keneh biayaaneun. Hiji cenah. Nu kadua kawajiban kolot kanu jadi budak teh nyaeta wajib ngurusan. Budak teu cukup dibere jajan, teu cukup dibiayaan SPP sakolana, tapi budak oge kudu diuruskeun. Nu pangseringna ngurus budak di imah kira-kira bapana atawa indungna. Geus indung deui wae. Matak balasan kanggo ibu-ibu anu sabar ngurus budak mah surga. Bu, balasan jang ibu-ibu anu sabar ngurus budak masur surga. Tak osok tara sabar ngurus budak teh sakapeung. Atuh sakapeung mah kadang osok kadang sesering nama.
Kedah tiasa atuh mencontoh ahlakna mamah Imam Sudais. Terang Imam Sudais. Imam Sudais teh imam di Masjidil Haram. Karantos ka itu haroyong tos daftar teu aca. Gaduh artosna henteu. Rek saha nu mawa tuh. Atuh mudah-mudahan urang dia sing enggal dipapari nasib tiasa jarah Mekah Madinah. Teu cukup ku amin da kudu daftar. Imam Sudais teh imam di Masjidil Haram. Nuju alitna punten eta Imam Sudais bangor kacida luar biasa. Pernah suatu ketika mamahna Imam Sudais kadongkapan rombongan tamu. Gandengnya hujan teh. Majeng kapali dia hujan. Enggak marajang majang. Tah gitu. Teraskan Bu. Mamahna Imam Sudais kadongkapan rombongan tamu. Tabiasana urang lamun aya tamu osok masak leres teu. Mamahna Imam Sudais masak dugi ka pinuh sameja teh ku pasakan hungkul. Tetapi apa yang terjadi ku bangor-bangorna Imam Sudais eta pasakan dina meja kabeh dipurulukan kesik. Lamun ibu dikitukeun kudu jadi budak rek di kumaha eta budak. Rek di kumaha. Udah teh salabar teh ya. Tapi mamahna Imam Sudais mah teu kitu. Ningang milari pasakan dina meja kabeh aya kesikan teh ngadon dikieukeun. Gusti Sudais anjeun teh meuni bager-bager teuing. Indit ka itu ka Masjidil Haram jadi imam di ditu. Ternyata ucapan eta ayeuna diijabah ku Allah. Imam Sudais jadi imam di Mekah. Pelajaran anak naon jang urang dieu kade lamun kesel kanu jadi budak teh ulah wantun-wantun ngucapkeun kagorengan. Da biasana di urang mah kesel ka budak teh dasar si kedul. Aya nu sok kitu? Tak salah eta teh. Atuh budak rek iraha jadi rajin. Da salah indungna keneh keur kesel nyebut dasar si kedua. Matak ti ayeuna mah kesel ka budak teh kieukeun ujang neng gelis kasep anjeun teh meuni bager-bager teuing. Didoakeun ku mamahnya cing jadi ulama besar, pengusaha sukses, orang kaya dermawan. Ulah ngucapkeun kagoreng. Hati-hati, bahaya. Ucapan adalah doa. Apalagi doa seorang ibu. Lamun diibaratkeun mah doa kolot kanu jadi budak, siga doa Nabi kanu jadi umatna. Saking pada mustajab cepet diijabah ku Gusti Allah. Matak ti ayeuna kesel ka budak teh doakeun kasaean ulah kagorengan. Kahartos Bu. Barade diamalkeun insyaallah. Alhamdulillah. Dua cenah kewajiban sepuh kanu janten murang kali. Hiji wajib ngebiayaan, dua wajib ngurusan. Nukatilu kewajiban sepuh kanu jadi budak teh nyaeta wajib ngadidik.
teu cukup di biayaan, teu cukup di urusan, tapi budak oge kudu dididik. Ta eta tanggung jawab pangagengna sepuh kanu janten murang kalih teh. Didik murang kalih tina hal-hal anu sederhana. Pan agama Islamah agama anu komplit. Dina Islamah make baju, ngalaan baju, aya doana. Asup ka WC, keluar ti WC, aya doana. Asup masjid, keluar ti masjid, aya doana. Bahkan cara cara nginum diajarkan ku Kanjeng Nabi. Pernah ibu ngajarkan budak carana nu sae? Pernah henteu? Cara nu sae ajarkeun ka budak teh. Tak kieu dicontohan. Urang nginum heula. Cara nu sae bari calik nganggo panangan katuhu, diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah, ditilu kalikeun. Ta abdi nu nginum, hadirin sadayana anu ngitung. Siap Bu? Nah, hitung sing kompak. Bismillah. Alhamdulillah. Kahartos. Taeta cara nu kahiji. Aya cara nu kadua. Nu kadua mah bismillah sareng alhamdulillah na teh diselang-seling dina masing-masing anu tilu. Tak kieu contohna. Hitung deui. Hitung deui. Hitung deui. Tak kieu contohna. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tilu kali. Ta eta nu sae mah. Nu kahiji sareng nu kadua eta sae. Aya cara nu katilu. Nu katilu mah teu diawali bismillah, teu diakhiri alhamdulillah, henteu ditilu kalikeun. Biasana lamun urang haus sagelas teh langsung diseepkeun. Aya nu sok kitu. Tak kieu contohna. Tak ulah eta mah. Ulah nu bieu mah. Eta mah contoh. Nah make ulah sabab ngawaris kana mangmang. Urang geuning lamun keur salat paribasa osok kieu. Ieu teh rakaat kadua atawa katilu nya. Osok kitu salah nginum eta teh. Matak ti ayeuna mah benerkeun cara eutna. Tadi dik murang kalih teh hal-hal anu sederhana, contohan anu sae. Kartos Bu. Nu kaopat, kewajiban sepuh kanu jadi budak nyaeta wajib ngarahkeun. Da budak mah teu bisa neangan arah sorangan. Saur Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam. Fa inna abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Sakabeh budak nu dilahirkeun ka alam dunia teh fitrahna beragama anging indung bapakna nu ngajadikeun Yahudi, aya nu Nasrani, aya nu Majusi. Babarina mah kieu, ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena rek siga kumaha. Ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena akhlakna rek siga kumaha. Lamun hoyong gaduh murang kalih anu pinter arahkeun ka sakola,
tapi lamun hoyong gaduh murang kalih anu soleh arahkeun ka pasantren. Da zaman ayeuna mah berat sabelah atuh. Budak teh rata-rata disakolakeun we hungkul kana pangajian mah hare-hare leres teh. Mangga ibu bapak sakolakeun budak teh sing luhur nepi ka S1, S2, S3 mangga teu aya nu ngalarang. Tapi kade nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapakna. Sabab pinter matematika teu ngajamin budak jadi soleh, lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi solehah. Leres teu? Angger we nu nangtukeun soleh jeung henteu nama kumaha pendidikan agama di pasantren. Ta ibu ulah jongjon ningali budak di imah kana TV wae, kana HP wae, ulah jongjon. Sabab naon? Akhlak budak ayeuna diraruksak ku televisi, diraruksak ku aplikasi. Pan budak ayeuna mah ditanya we ku indungna, "Jang, dek ka mana?" Ngajawabna teh, "Kamu nanya." Leres teh? Aya di dia barudak anu kitu. Talayin kuna naon abdi mah sok hariwang sieun kabawa nepi ka maot. Apan maot mah kumaha kebiasaan. Kebiasaan kitu maot nage jadi kitu. Ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Kamu bertanya-tanya. Nepi ka keselna malaikat. Cek malaikat, "Teunggel we ieu mah teunggel." "Boleh 50." Nauzubillah. Bu, lihat zaman sekarang. Para pemuda yang hidupnya jauh dari pendidikan agama, resepna lain cicing di masjid, di madrasah, di pangaosan, tapi narongkrong sisi jalan bari nyarakek botol alias mararabok. Nauzubillah. Pemuda ayeuna mah buukna di beureman, beheungna di rantean, ari jajan cilok. Asa teu mararantes. Kaosna siga nu heueuh metal, calana balolong, ari di udang soang lumpat. Ta eta teh pemuda gaul, gaya anak urang leuweung. Kitu deui para gadisna, nauzubillah zaman ayeuna para gadis anu hirupna jauh tina pendidikan agama, jauh ti pasantren, jauh ti kiai. Malam minggu resep keluar ti imah, istri sarang lalaki pacampur, kafe, mall, parinuh nu bobogohan teu dicarek ku indung bapakna. Nauzubillah. Padahal abdi yakin ibu baheula kerja di gadis mah teu wantun kaluar ti imah ba'da magrib. Sabab baheula mah masih kene sarieun ku kalong. Kalong wewe baheula mah. Zaman ayeuna parawan teh kalongna diudag-udag. Komo bari mawa motor ninja mah. Nauzubillah. Matak hati-hati, jaga anak kita. Mau laki-laki mau perempuan harus dijaga. Pergaulanna ulah nepi ka bebas. Satuju henteu? Ta salah satu cara ngajaga pergaulan budak teh nyaeta lebetkeun ka pasantren, asongkeun ka kiai, titipkeun ka ajengan. Ngarah budak tiasa janten murang kalih anu soleh-soleha. Sabab eta termasuk kewajiban sepuh kanu jadi budak, nyaeta wajib
ngarahkeun dina kasaean. Kahartos Bu. Opat tah kewajiban sepuh ka budak teh. Hiji wajib ngabiayaan, dua wajib ngurusan, tilu wajib ngadidik, opat wajib ngarahkeun. Sakali deui lamun hoyong gaduh murang kalih anu soleh solehah, ibu bapak nage kedah soleh jeung solehah. Kahartos Bu, barade diamalkeun. Ibu entos solehah teu acan, kasalaki tos balager teu acan. Alhamdulillah di mana-mana pangaosan teh seueurna ibu-ibu. Di dieu ibu-ibu ge menipang seueurna nepi ka pinuh ku ibu-ibu. Pinuh henteu ya. Bapak-bapana alhamdulillah aya cek. Alhamdulillah. Kahartos teh Bu, kahartos teh. Alhamdulillah tos tabuh 5 langkung kirang lebih atau sajam langkung sanes kirang sono ieu teh kumargi badati dieu bade teterasan angkat deui sareng ieu tah. Jadi panggung oge atos hujan tos kairisan. Mudah-mudahan naon rupi nu ku abdi didugikeun masing aya manfaatna, khususna kanggo murang kalih anu dihitan, doakeun sing sehat panjang yuswa game cek masing dijantankeun murang kalih anu soleh anu tiasa berbakti kanu janten sepuhna, amin ya Allah ya Rabbal. Mung sakitu anu tiasa kapiatur hapunten sateu cek. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.